Ngapain ke sini? Hah? Masuk di sini tuh harus ketuk pintu atau minta permisi dulu. Mau konten yang benar, ya. Nek katen boon hanya orang milu we atuh teu bae we atuh milu ka mana aneh. Asa urang nek inget ke. Geus hayu da mana geus biasa milu ka urang tuh. Pak. Ngapain ke sini? Hah? Masuk di sini tuh harus ketuk pintu atau minta permisi dulu. Mau konten yang benar, ya. Kira-kira naonnya? Sarkerami. Ayo tuh. Tuh. Nanti bilang anak-anak itu kalau mau konten semua yang bagus. Siap? Siap, Pak. Lah tong kieu teh misi katinggalieun aya naon? Kunaanya itu make dicarekan. Heueuh karunya. Sieun urang nek kade euy. Balik atuh. Heuh aya. Ayo geus ayo jalan. Oke, jadi bilang anak-anak ya, mau kerja, mau bikin konten harus yang benar. Siap, Pak? Siap, Pak. Oke. Pak, sini. Masuk. Kunaon make dicarekan? Tong dieu teh atuh anu walinas teh. Namanya ladilan kita geus sampai cingerak. Saiguan heueuh karunya tapi tinggal dicarekan. Si amah karunya. Aduh. Oke jeung asup ka dieu teh da. Tinggal lah daguan heula urang lempeng da. Tapi ka kumaha mun. Apaan sih, Ma? Ih, cek aku gepang belikeun gas. Itu ada tamu. Biarin aja. Malu. Kenapa malu? Ini masak habis gasnya. Ini beli tabung gas. Itu kan habis tabung gasnya. Ih, burung sakedeung. Ih, sebentar. Enggak usah malu. Itu nih biarin aja. Biarin aja kan biasa juga gitu. Diri nggak mau. Assalamualaikum. Aduh. Bade naon? Mau ngambil pesanan teh atuh, Bu? Aya teh. Oke, atuh da kumaha nya ieu? Hayu atuh engag mah sargasna sakedap. Tuh aya tamu oge geura. Keluar beli gasnya lain cicing bibinya. Aduh, beta kepala pusing nih. Majikan, bagaimana ini? Suruh beta saja. Ih, ulah sok kepo karena urusan batur teh baru kesalakin teh eta make jeung kudu kokos sudah dihanap dititah meuli gas embung era cenah pedah aya semah di luar itu jangan saheuna da meureunana jabatan da boleh nyangu mah kudu make gas anjang nyangeuna jang saha heuh si aya kitu nama tapi ka lalaki mah kara itu nyanggeus ah urang nyanggeus sok atuh hayu nu mana pesenan teh nyanggeus lah hayu ulah sok ngagosip pamali ye. Balikin deh. Ayo. Nyerakin deh.